contoh urang ngaduan batu naon Kali. batu wali lamun sing teu make batu wali dagangan urang mah sepi. Hah? Bahkan ke sholat ya ayo deh eretan gitu dah batu naon teh batu wali teh asli pamusyrikan anu eta musyrik teh nyantelkeun kana hiji perkara kadinya asli lain mangeranan kadinya ngan eta musyrik sami deui ngan musyrikna henteu ngaluarkeun kana akidah disebutna saur Imam Sah sanusi tetep pangeran urang mah adalah Allah ngan salian tidinya kapercayaan teh kabagi dua ka Allah percaya kana batu wali Saya. percaya Kata kami resepnya batu wali gitu. gitu dipake we batu wali teh tuh bener tuh dagang urang jadi ramenya saku sabab naon make naon batu wali tuh raka gede disebutnya. Atas dah. Astagfirullahaladzim. Tadi